Jadi ya bisi dikersakeun ku Allah urang teh luhur kuta gede dunia cek bahasa Sunda. Pangkat jabatan kedudukan luhur duit loba tuluy we unggah adat teh nu tadina lemah lembut jadi heuras, nu tadina sopan jadi rada kasar. Terkadang ya nitip jabatan mempengaruhi karakter seseorang. Duit jadi tanaga keur ngarobah adat jeung perilaku urang. Keur kehidupan anak ekonomi masih kene biasa-biasa, malah cenderung di bawah garis kemiskinan. Ya? Eta lamun keluar ti bumi lamun mapah, oh mastaka teh tungkul. Bahkan leuwih ditungkul ampil dongko eta lupa. Upami ngalangkung aya nu ngaraliung punten parunten. Keur miskin mah jalmi anu biasa nyekel amanah dunia dibere we beungan, dibere we loba duit. Nu tadina mapah tungkul jadi tangah. Nu tadina upami ngalangkung make jeung dodongkoan punten ngiring ngalangkung begitu geus loba duit mah sikap seperti itu sudah mulai pudar. Terkadang lembang cukup ku punten berjeng tangan parunten rek dijawab rek henteu terserah. Lila-lila lamun teu bisa orang nyekel kana adab jeung akhlak, bisa-bisa jadi teu punten. Keur lempah, begitu ngaliwat di riungan boga motor puntenna bari ngabareng bang punten beureung. Begitu make mobilna butut kene masih kene punten parunten, masih kene kitu. Begitu geus diu dina mobil anu mewah teu terus aya ngalaliwat di gigireun wararaku. Terkadang muka keun jendela mobil geus horor. Nah ieu pengaruh deui. Nu tadina ngobrol lagi lemes, nadana ge jadi tinggi. Nu tadina ge lamun miwarang punten manawi teu kabotan panganukeun asalna kitu. Begitu boga duit, cik euy, ieu pangadiekeun, teu nyuk. Curug bentik balas tutunyuk cek orang sunat. Nah, hati-hati lamun urang geus beunghar sikap sopan santun malah kudu leuwih dijaga.